Stasiun Sumping Mitra Sadaya, tepang deui sareng simkuring, pun Lira Apreni Simbolon, dina program Bandung TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Bandung TV, baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun hiber salengkapna. Kangge nyegah anculna virus COVID-19, pamarentah memutuskan mupus cuti libur Natal 2021 sareng tahun baru 2022. Dumasar kanu SKB 3 Menteri ngeunaan poe pres sareng cuti sasarengan 2021. Kaping 24 Desember 2021 tepatna anu dipumupus. Kaputusan pamarentah niadakeun cuti Natal kaping 24 Desember dumasar kanu sajumlah dugaan anu contohna ngaronjatkeun angka kasus COVID-19 pasca libur Natal sareng tahun baru tahun kamari 2020. Kaping 30 Januari 2021 kacatat kasus COVID-19 ieu ngaronjat nepi ka 14.518 kasus per harina. Sedangkan libur Idul Fitri kasus ngalonjak dina 56.757 kasus per harina. Pamarentah masihan himbauan hungkul warga ulah mudik ngan hasilna panyebaran kasus COVID-19 ieu ngalonjak pesat. Pamirsa, ulah poho kanu protokol kesehatan anu dipiwarang pemerintah nyaeta nyuci panangan setiap unggal 20 detik sarta make masker, ngajaga jarak, ngajauhan balarea, mawa hand sanitizer, sareng disinfektan. Satuluyna kanggo numpas kasus lonjakan COVID-19 ieu. Biasa arang kudu nahan rasa sono kanu keluarga supados keluarga arang ulah kajangkit virus anu arang bawa ti parantauan arang sabelumna. Arang kudu sadar kanggo keselamatan arang karabehna dan lingkungan arang sakabehna. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebutkan jika pemerintah mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti bersama. 2 tanggal yang diubah adalah libur Tahun Baru Islam menjadi 11 Agustus 2021 serta libur Maulid Nabi Muhammad SAW ke tanggal 20 Oktober. Pemerintah juga memutuskan tanggal 24 Desember sebagai cuti bersama Natal dihapus. Maka pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti bersama. Yaitu yang A, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. B, untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Yang C, untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan. Pamirsa, rupina mung sakitu pindangan warta dina dangdeut ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi Bandung TV, simkuring pun Lira Apreni Simbolon, Sucia amit mungkur, amit mundur, nadaha punten dina samudaya kalepatan. Ingat, ulah ngarudik Mitra Sadaya, sareng ulah poho kanggo protokol kesehatanna. Hurip Sunda.